Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda. Nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteudeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat. Tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh centrang deui. Urang mah geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku sia halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di luhur kenteng. Wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah. Tetap hujan bae cak Gusti dek dihujankeun bae. Nu nyaho ya Allah ya karim. La ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna. Sa Indonesia nu sabaraha jumlahna. Secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung. Secara sadunia berbagai negara 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ayat ieu tancepkeun ka jero hate, plakeun, kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tuma nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyawan Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali.
jadi wali boga kayak kita ya Allah wajah nyahoan asal nyahoan mah izin orang ke Allah izin amat ya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah orang keur nonton TV baik hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV izin ya picen TV ganti nu gede izin urang ka Gusti Allah teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar izin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu lo baca lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun lamun eueuh diuk ulah kena kadeleuan diuk nu rapi dijebur gegera Allah nyahoeun jasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain griwol wih siapa gede amat tuh ya bloon budak ngadu nu kos kitu Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut ti mimiti pulau nu gede urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mah disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka ditu teh naek gete ku ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nya ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari Masya Allah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoeun Gusti Allah luasna laut nyahoeun jerona laut nyahoeun eusi laut nyahoeun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun iya kari mata katulah sieun henteu sieun walimah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ge kanu borangan ge les sia kos nunggu ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah gerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut
aya hiji makam galaknya serta kuntil anakna teh dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak momonon juri galaknya serta asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke hadapan panggung hees nyana mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek jangan sepi ye geus sancan ya barang deuleu jam 3:30 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta eta sieun tanjana tah sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus di kieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruwag reuwig bukna ge ruwag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak dibabuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdongna burak lumpat nyana datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangi kunti anak aing babuk ku aing leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul deuk dibawa ka rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturana kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini, cek jenat teh. Cek baka mana? Ke rumah sakit kunaon gitu. Dibabuk jurig, bubuk berbeting. Jadi nini, geku nyada pajar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Uguh ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep bru hees deui lah daripada aing ada yang mending hees jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes, ya wudu asal enan lah terus kudu borangan cek kieu ge moal enan naon Allahu Akbar brek leh moal enan naon eprak aya pocong lah lain da mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran tah duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang cicing ku Gusti Allah setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireu maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing
dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan oh setan sia cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut eusina laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah 2 katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeus ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak teh tancapkeun lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede, daun letik, daun panjang, daun letik lah deui. Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek tadeuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran
unsur bumi berarti cai jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galan jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tama urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wassalaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bagi bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sengaja lain datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tama nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu ku sia geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet teureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dideuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu ha saminggu deui teh leuleumpangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka oh, malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau ngaput neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna aja ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing
nya besi carekan ku Gusti Allah henteu sia anu saah berarti tuh urang careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doang blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lauhil mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum bilail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat aya di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruhul tamyiz kapanggih jeung wali kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruhul tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun-karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu ngayalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah teu diasupkeun deui matak cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad
di jero sare wae tapi teu naon teu lapar teu naon biasa bae hartina